Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda manawian gitunya bahan katampi dina jejer cariyos siluman belut bagian kaopat karangan simkuring dongeng basajan gitunya dongeng sayeuna terus diajar gitu karangan simkuring kamitra baraya dulur salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun di Banjaran mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng anu judulna Siluman Belut Bodas dina bagian kaopat. Mangga maranco manco. Kocapkeun isupna. Geus bray caang salat subuh geus kaliwat carang cangtihang tuluy maju ka beurang pas pelebah haneut moyan bah idis jeung mak isoh katut ohim malahan mapan ayeuna mah aya nyisari teu ka mana teu ka sawah kabehanana ge petiluanan anu biasa sok ka sawah. Nyang kumaha ieu teh arek kumaha lamanya arek diakukeun dulur ti nu angang manya arek taun-taun cicing di dieu aduh muhun pami kitu manya bahnya abdi ge rada bingung. Ujang dan namun diakukeun alo atawa dulur mahnya arek lila kitu cikumaha atuh alusna pok ma iso nyambungan omongan bah idis kieu we atuh pamanawian kersaeun si nyaina kinten-kinten kumaha ieu malah abdi kitu gaduh pandangan kumaha ieu pami tos we atuh urang angkenkeun we bojo abdi kumaha nyi nyajang bobodohan we 10 tahun keun we nyai mah peureum jeung si ma we abah akang biasa jeung si abah nya kitu we ari tempo ieu mah peureum heul ieu gitu da lain muhrim atawa pan sidik beda alam urang mah tah kitu sae atuh Kang kumaha sok saen tah mending ge kitu supados abdi di dieu dina ngawujud jalmi oge kan teu ieu kitu jalmi teh moal aya sangkian awon. Ya bener pisan gitu bener pisan him kela ke geus kieu yeuh aduh tepungan we mang maneh nu di Cipait mang udan omongkeun sajalantrana kajeunkeun we teu kudu kawin teu kudu walima teu kudu ieu di ditu we jig maneh heula ini ka ditu jeung nyisari obrolkeun sajalantrana kumaha nu kajadian tah engke lamun di dinya geus kada baralik isuk bageto urang ngabring ka ditu tiluan nya ka RT mah urang ngomong we ka RT kan batur deukeut mah yang ohim rek kawin bae gitu da ieu mah arek ngariung wungkul kolot jeung kolot kitukeun keda resepsi atawa rek hajatna mah cankeun ka hareupna itu mending ge nya
tah gitu pisan atuh mending kitu bah sae jika tuh udah berang kene meninggal ayeuna ka ditu tepungan mang maneh kacipait jeung Nyi Sari ngan kade heudan Nyi Sari mah moal katingali pan ku batur mah tapi geus ka ditu mah cenah katingali we ku mang maneh ame dumuk jalantrakeun sajalantrana omongkeun mohon atuh mangga ari kitu mah bah pandangan abdi sareng pandangan abah sapagodos mah satuju mah kumaha pami kitu sok wae ari keur mah miluan we nu penting mah pada beres tur salamet nyai kumaha nyangiringan we abdi oge akang da hanya kumaha pami teu kitu pan urang teh moal bisa sasarengan disangkina pami ari aya beja turut carita ka tatangi urang tos nikah make tepi kumaha ngan atuh ngajagaan nama sae keluarga abah yang geus bener kitu cek abah ge jigue atuh mumpung berang keneh yeuh kada ditu tepungan datara ka mamana mang maneh mah paling ge dipipir heuh sawahna ge da deukeut lamun ka sawah ge mitra atuh ohim teh dangdan gitu bahwa dia nanti geus ieu teh dangdan ganti salin ku pakean anu bersih ya atuh kitu abdi angkat heula dahnya mak cik atuh sik salamet pok mah ieu mah iso cik jang kitu we lah jalantrakeun ka mang maneh ceuk abah gitu ke abah kajen ka laritu mangga bah atuh dikantun heula ku abdinya jik atuh assalamualaikum waalaikumsalam jik doakeun jeung salamet di jalan amin nuhun bah leos ya atuh ohim teh ngagedi lempang bangun ariku ohim mah Nyi Sari dihareup ai ku batur mah katingali aya nu nanya malahan mah tetanggana tatana obiu anu ieu nu boga warung bicici ai ka mana yang ohim bi bade itu aya peryogi ka pun paman ka Cipait nya atuh sok atuh kade di jalanannya muhun bi mangga dikantun nya sok leos atuh ohim liwat ti warung tidinya set asa sakedeung lempang teh nyaho-nyaho aya hareupeun di imah aya sekitar 5 meteran deui mah ka imah Mang Udan nah ieu teh rada curingak oge ohim teh nah ieu teh asa gancang karek asa sababaraha lain cik eneh di warung nah hatena teh tong kaget akang pan ku abdi dibantosan mapahna sangkan teu karaos capek sareng teu lami gitu baru teh apal lamun nyarita meureunana apal akang moal jadi hari maruas menyapun cenah atuh abdi teu nyarios heula tekung silila jelegedeg ngajadikeun awewe entong kieu nyi geulis teuing ieu mah sok gijebikeun deui ulah geulis-geulis teuing geus putri atuh ge teh kumaha ge teh jadi ieu panggian batur biasa we gebegeun deui awakna kumaha pamikieu Kang tah kitu we lah kitu we galus ieu we naon teh awewe lemur we tah kitu geus kitu tong
gelis deui si loba nu kahayang loba nu hayang jeung ongkohan bisi ngacirikeun teuing gitu. Mitra geus nepi we ka lawang pantau imahna Mang Udan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kabeneran Mang Udan teu ka sawah. Waalaikumsalam. Kolotrak bari muka panto tulak panto. Geuning udah aya geuning Ohim. Baru geuningan jeung ieu duaan. Sok atuh ka Jararaho. Assalamualaikum atuh Mang. Oh, waalaikumsalam sok. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam sok nyai sok. Kos jadi jelema heula we ayeuna mah si putri teh Anyisari ayeuna mah ngaranna. Oke lah urang nyebut cai heula atuh kos nu cape jauh milampah ka dieu kana naon mapah we Mang. Da teu gaduh kanaraan teu kos batur abdi mah ieu we motong-motong jalan sawah. Oh, oke lah atuh urang nyebut cai. Mana tuh si Bina eta arek cenah nguneur ngomongna mereka lagi nyer jeung eceng ka sawah en bae sok we kege sagedeg di da molila balik ka tukang we atuh mitra Mang Udan nyokot teko katut cangkir anu aya ceulian teh geuning nya nu seng mawa we dua curulung di usia sok jang toy tang inum heula harudang ayeuna hanaang ka cirina atuh ditampi Mang leguk Ditampi Mang ku abdi nya sok gelis sok neng sok entong neng nyai we da abdi masanes di kota. Oh keun bae atuh da teu meuli ieu mah basa mah pok Mang Udan. Tekung silila ngarinum geus kitu deureuh geus pok we nanya Mang Udan teh ka Ohim. Lain him aya naon asara reuwas Mang kaanyangan Ohim. Pan sok Ohim masuk loba nu datang ka imah sok aya tamu. Mohon Mang ari kitu nama ngan ieu abdi aya picarioseun tos badanten sareng si Abah sareng si Emak oge. Ieu arang ngabadan tenan ka Mang ka dieu. Oh, bada binaon. Ari bada binaon him. Kieu Mang. Abdi teh bade nyalah kieu gaya mimiti nama barabat teh atuh dicaritakeun tibalik tibalik ti Ciapu nepikeun ka Mangi Ruas Awi nepikeun ka dibuka nepikeun ka jadi manusia terus nepikeun ka ayeuna aya teun Mang Udan. Allah geuningan geuningan carita teh aduh nahanya aduh rada leuwas Mang ye jeung rada muringkak punuk yo teu kedah Mang da ayeuna mah tos janten jalmi biasa ngan kedah ieu teh anjeunna teh nuju di ieu heula dihukum mun dihukum dia mah kudu babakti nyeun kahadean ngabantuan kuring cenah nya ngabantuan kuring nyeun kahadean jeung kudu tulang tulung ka sasama manusia.
tah gitu rencana teh gitu ayeun ge si abah si emak kadarieu bebejakan di lemur mah arek kawin we kuring teh jeung manehna dari kawin mah moal bisa da atuh pan beda alam. Bener ari kitu nama heukeun bae ari kitu mah ari cekolot maneh kitu mah nya tujuan gitu. Ari kenemang mah nu penting mah weh nanaon we ka hareupna nya asukur we rek tulung tumulung rek nulungan rek tulang-tulung ka sasama mah ngabaturan ujang eta atuh tekung silila kolotrak pantau dapur aya nu muka geningan air tamu pok bijem pamajikan Mang Udan geningan eta jeung awewe him kakaraeun ibi ningali ohim jeung awewe kieu mana sok dieueuk heula atuh urang ngabalinang tung eta neuteun babawaanana poho ke heula atuh udah ka dapur cua atuh di ka dapurkeun babawaan meunang nguneur genyer eceng sintrong jotang karitu we mitra di lemur mah nya tekung silila nyamperkeun deui si Maijem teh ka Mang Udan kasalakina katut ka Ohim jeung Nyisari lain aya naon ya cek kumaha mimitina naon cik atuh saha ieu teh awewe teh him pok bijem kieu mana jang Ohim teh barabat teh atuh mitra dicaritakeun ditetek tinu leutik nepikeun ka gede kanu gedena nepikeun ka antukna arek kitu nyieun rencana. Aduh alah badugna teh arek kitu nya arek kitu kumaha bae mun kitu nyakeun bae we niat hade mah da atuh lamun arek niat teu balik nya ulah pok ijem atuh nuhun bi ari nyaluyuan mah abdi gaduh niat bade kitu kajian anjing pageto abdi sareng si abah sareng si emak kadarieu paling Nyisari di dieu heula 2 poe wae mah atunya naon arek di salilana ge keur mah teu boga anak teu boga batur di dieu wah batu kulpan itu caritana ge kudu jeung kuring atuh teu nanaon sok atuh kumaha nyai mun di dieu heula sapanjang akang isuk pageto lah ka dieu jeung si abah bari jeung rek bewara heula ka orang lemur sakan amen teu jadi akon-akon atawa jadi pertanyaan orang lemur bebeja akang rek ka RT rek kawin gitu muhun atuh ari kitu mah teu kaabotan gitu bi abi pami di dieu heula makanya kaabotan sagala da moal dipapangu bubul kuyu ibi oge sok we teu nanaon syukur angguran ge mau kejeung ieu sok we nyai nah teuing da sarua jadi pinantu da mang di sarua pan ke jadi pinantu mang oge engke teh nyai teh ka mang teh nyebut mang ka si ibi nanya ibi gitu keun bae lah keun ieu mah rahasia antara urang keluarga urang we nya dahim tah kitu mang kitu pisan ieu teh antara ibi mang katut si abah sareng si emak katut abdi
geus we sakitu puguh ning sareng jenis nama Nyi Sari. Oh geus kitu atuh sok satuju lah. Geus sebae kajen cenah di dieu heula mau pakaian teu. Aya abdi itu di luar hilap. Jadi canak anggoan. Dah itu lain mawa mitra padahal mah da teu mawa nanaon lah arek nyulap we. Dari siluman teh atong boro nyieun bajunya, nyieun orai oge nyieun nanaon bisa. Katu sakedap pada dibantun. Ohim rada kekereuceuman bingung gitu da teu mawa nanaon tadi kadinya teh. Tekung silila mawa gemolan we. Ka jero imah. Ieu anggean mah da abdi ge nyanak kana 5 setel mah bilih gitu. Kanggo engkewe ieu. Nu saena sapali kanggo sehari-hari nya paling ge 2 dinten panginten di dieu nya Kang nya. Nya lah ini paling ge 2 poe ayeuna pageto ka dieu ayeuna Kang rek mulang heula teh rek kitu rek obrol ka RT nu di Lemur malahan mah ka tatangga ge gitu sangkan henteu aya fitnah ka ditu nah bilanganna Nyai cicingkeun akang teh engke kitu maksud teh. Nya atuh kitu Kang. Mitra rencana atau ieu tos geus beres babadamian jeung Mang Udan katut bijem geus we oke senalah sok wae cenah di dieu Mang bilih ieu teuing Nyai wios di dieu heula Teu sawios. Ieu we nganaros anu gaduh bumi teu sawios kitu pami abdi di dieu heula. oh make jeung teu sawios sagala syukur we teu nanaon. Nya Nyai seken bae make jeung nanaon sagala. Pek teh teuing arek ieu oge sabaraha poe ge. Nya da ieu di abdi ge nyanak ari bakal mah. Kang Ohim aya kanu ieu atuh kanu ojek wihna. Wios we mapah we lah. Nya atuh kadenya di jalana pami bade uih teh. Da beurang mah aya nanaon nyi. Heula insyaallah moal. Nyai di dieu wayahna heula sapenting mah keun isukan. Akang moal dipagetokeun deui geus we isukan nah ayeuna rek bewara heula lain bewara maksud rek nyarita ka RT ka RW katut kalebe ka tatangga nu deukeut pan moal hiji oge nu diajak kajen si Abah we jeung si emak kajen ka dieu kanu sado. Atuh ari kitu mah syukur atuh kuring urip bisa panggih jeung alo. Jeung kapih jeung lanceuk jeung Kang Idis lanceukna teh ka Biijem bibina teh ka Biijem tapi da teu boga anak Biijem Mang Udan teu baroga anak jadi ka Ohim teh nyaah we asa ka anak sorangan. Atuh kitu mah abdi bade uih heula atunya nitip ieu Nyi Sari di dieu. Oh iya tenang tuh kudu saya teu kudu ieu da moal diherawan ku aki ku mang oge. Sia si nurus tu nyungnya banyol we banyol Nyai tong dianggap teuing aki-aki 7 mulud gitu mah. Wios atuh da banyak teuing da si ieu si Mang Geda Siripan barayana Kang Ohim ningali dilakna Mang Udan rada soak lain pika bitaeun
rada serem itu dilakna teh mawa mengandung karisma alam gaib gitunya, mistik rada kayak atuh rada ngabelehem jeung rada miceun beungeut sieun tur era. Mang atuh abdi mulang heula nya nitip heula aja uji atuh sok we kadenya jalanna mohon atuh kitunya bi abdi kanteun heula neng nya nyi di dieu heula nyi ampuranya mitra pabaliutnya neng nya nyai pan ieu teh kena teh jadina putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nemalan sararea. Mitra jut turun ohim patut sorangan aya nama mulang da nyisarina dipiapekeun heula di dinya. Teu kakocapkeun di jalan anjog gue rada heubeul malahan mah teu kos tadi sajorelat cileng gitu nya da make ilmu siluman di Kunyisari. Rada lumayan milampah rada capek ngan gancangkeun we carita nepi ka imah. Geus nepi ka imah peluk salam biasa kanu jadi bapak kanu jadi indung sungkemah salam gitu nya. Kumaha sekedap mitra Lain kumaha eta caritana cenah geus bibi maneh nya tujuan alhamdulillah ma syukur aguyan ari kitu mah geus we kira-kira atuh mau jadi Nyisari teh di ditu we heula itu mohon bah di ditu we heula teu sesa wengi di ditu atuh bilih ayana naon ayeuna mah mending ge ku abah ke bewarakeun atuh teu dibewarakeun di ieu we ke bari roho bari asar seueur rada sok seueur jalmi atuh abdi bade nepangan kanu sanes abdi bade nikah tapi tong sasaha ge tong aya nu dicanak kitu tong aya nu diajak urang tiluan we kana sado ka dituna kanu angkot we sado da geus jarang ayeuna mah angkot kanu ojek ge aya mitra. Ari kolot mah sado cenah baheula ayeuna mah kanu ojek we cenah kan jeung angkot kanu angkot atau kan ojek tiluan tilu motor. Mitra atuh geus kocapkeun lohor kaliwat geus kalakon asar keur dipaju sarotos bareres salat asar ya Bah Idis teh ngobrol ka RT jeung kalebe nu kamarasjid abejaan ohim arek laki rabi arek rumah tangga jeung orang Cipait. Atuh temen ngajajak pisan jang pok lebe uyos dah ieu naon teh adadak ohimna aya niatna baru gitu sok mangikin gitulah tetangga gitu nepungan weh ka RT mulang di masjid teh Kang Mang Idis teh nepungan RT Didi da kali liwatan ada ngetan saeutik tapi bisa beras ka kaler deui ka imah Bah Idis deui. Assalamualaikum teh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geningan. Abah. Kumaha Abah? Iya aya piabrol dengan hanya kal teh waktosna kabujeng seep. Mitra hapunten. Waktosna kabujeng seep. Hapunten enjing urang teraskeun deui dina bagian anu kalima dina judul Siluman Belut Bodas karangan Sim Kuring. Hapunten seueur lepatna seueur kakiranganana. Hapunten anu kasuhun sakitu tong teu hilap ka para pamiarsa ka Mitra Baraya sadulur-dulur salam dunya cing sarehat digampilkeun rezekina tebikeun tina balaihna sareng teu boleh ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Tong hilap deui di like, di komen, di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng Sim Kuring Kang Gugun ti Banjarang. Sakitu nu kahatur di Sim Kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.